warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sadayana guru nu kuring dipika hormat sareng rerencangan sadayana nu dipika cinta. Langkung ti payun mangga urang sangarkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu karantos maparin waktos ka urang sadayana dugika tiasa patempang rarai dina ieu acara. Para wargi nu kuring dipika hormat dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang kedah ngalaksanakeun hirup sadirisan kudu cara nu sehat. Contohna bersihan awak, bikin sampah dina tempatna ulah hidup di mana wae. Saupami sadirisan urang ngajaga kabersihan awak, urang bakal bersih atanapi sucina jadi dina sagala kotor. Bersih teh hartosna bersih. Sucina diri urang sareng lingkungan di sabunduran urang. Urang ge kedah kacinta kabersihan sakan hate urang ge tilu suci jeung bersih. Hadirin sadayana cekap sakitu tadi abdi nu jasa diujikeun apunten milih aya kecap kirang merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.